Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para mitra kaum dangu tiasa tepang deui sareng simkuring Encing Adnan dina gelaran acara dongeng Sunda anu mantunkeun judul carita Mang Sobri anu kalarsa nincak kana bagian ka-7. Ieu dongeng direka ku simkuring etang-etang kangge maturan sepi dina wayahan urang istirahat. Nanging kukituna satacana simkuring lanjut maoskeun kana ieu lampah carita, langkung ti payun simkuring nyuhun dihapunten bilih aya kasamian dina nami tempat gelar sareng sajabina, atanapi dina nalika simkuring maoskeun kana ieu carita sok loba pisan kasalahan atanapi kakirangan, utamina dina undak usuk bahasa. Maklum simkuring mah ngan saukur jalma bodoh balelol ku saking ayana niat sareng sumanget diajar kangge ngamumulih seni budaya urang, tegesna dina widang seni dongeng Sunda. Sareng ari ieu dongeng mangrupikeun carita fiksi para mitra nu dibidangkeun ku simkuring manawi bahan katampi kangge hiburan urang sarerea. Kukituna supados tong nyangkolong teuing kana waktos, mangga urang kawitan wae ieu carita dongeng Mang Sobri nincak kana bagian ka-7. Wilujeng ngadangukeun yeuh ah. Para mitra kaum dangu, ambekna masarbini ka Mang Sobri ku sagala tata lepak bahasa sakapeung sok aya bahasa kasar para mitra. Ngan saukur tiasa ditampi ku Mang Sobri bari tungkul ngarasa muhun, teu aya saeutik oge niatan kangge ngalawan, sok sanajan rasa greget hate mah aya wae. Maklum caraning manusa, da Mang Sobri ge manusa biasa para mitra. Teu sakali oge malihan Bah Khohir ku cukup mere pepeling lembut ka Mang Sobri, nu teu sanes ngarasa era oge pedah ucapan pamajikanana nyaeta masarbini teh teu kawengku ku atas adab jeung asorna. Sakapeung mah Nyi Lastri oge malah mumuntang tulung ka indungna supados jempe tong kaleuwihan kana nyarekan kasalakina nyaeta ka Mang Sobri. Nyi Lastri anu sakitu katingal belana kasalaki sok sanajan dikongkon keukeuh ku indungna titah ngajauh ka Mang Sobri, tetep ragap dina diri jeung batina mikanya teu kapalang ka Mang Sobri teh. Teu sanes Nyi Lastri pangpangna tiasa kitu teh lantaran kantos ngarasa pisan kanyaahna Mang Sobri ka dirina para mitra. Mun paribasana kadari bandingkeun kana luhurna gunung mah masih luhur keneh kanyaah Mang Sobri anu jadi pamajikanana. Ye Sobri, aing manggeus teu nyaho lah rek ngomong naon deui ka maneh. Sabab kahalang-halang wae ieu teh ku aki-aki jeung si Lastri. Padahal rasa kakeheul uing teh masih gede keneh ieu teh ka maneh teh. Duh kanya uing teh kunaon ieu teh ngarasa keheul pisan ka maneh teh. Dirasa-rasa hese pisan malikeun kana kakeheul supaya nyaah ka maneh teh. Komo-komo ayeuna maneh geus sumerah teu wasana naon. Kubari hayang ngadon cicing deui di imah aing. Aduh, asa teu sudi pisan aing mah Sobri, kajeun keneh jig si laing teh indit wae. Kajeun tong mawa Lastri lah kajeun. Keun da Lastri mah anak uing, kumaha onam oge aya indung jeung bapana. Ari maneh mah da lain sasaha di dieu oge ari kangge uing mah. Jig si laing teh indit wae geura ka ditu. Aing geus teu sudi pisan ieu teh nyang hareupeun beungeut sia teh. Kocapna masarbini para mitra bari cengkat muruka dapuran. Sakapeung leungeunna ngaragap sekatan lampu, da memang wayahna teh tos karaos kaleuwihan dina mangsana sandi kala magrib para mitra. Mang Sobri haritangan saukur tungkul, malihan katingal panon teh melongna aya cipan nu ngembeng dina kongkolak panonna para mitra. Asa hese bade turuna, tapi karasa kitu teh ku pedah peurih narima omongan ti mitohana. Nyi Lastri ngan saukur tiasa ceurik bari nangkep kasalakina, nu teu saeutik deui mere pangucap sabar kasalakina
dina ngarandapan nasib kiwari ka diri Mang Sobri. Sing sabar akang, panti awalna oge Lastri teh tos masihan beja ka akang teh. Dama teh bakalan ngomong ngalor ngidul nu teu sanes bakal mereka peurih hate ieu teh ka akang teh. Komo dina kaayaan akang nuju sangsara kieu. Tapi pan saur akang oge tetep keukeuh bade disabaran wae kalawan tetep maksa mulang ka dieu. Sabarnya Kang, hampurahkeun mah kana kabodohanana kantoskeun leuwihan teuing ngahina ka diri pribadi akang teh. Kocap Nyi Lastri para mitra ku ngelingkeun deui ka Mang Sobri. Da memang sanajan ku sabar disikapanana tang tos ngaran-ngaran jelema mah mun diruksa ka harga dirina teuing bakalan munjuk cara ningsirem oge sanajan leutik mun kapaksa ditincak mah bakal ngalawan ku ngagegel teh. Sabar Sobri, da sikap inuh lain teh ieu lain sakali ayeuna wae pan dumuk ti baheula ge kitu. Ku kituna gedekeun we rasa kasabarnya. Da abah mah tetep keneh nya ka maneh sanajan sabelah anak oge da kaukur minantu. Abah mah tetep nya dumuk da karaos ku abah oge ngaran hirup jeung kahirupan mah rupa-rupa nasibna ninggal ka tiap-tiap jelema. Aya anu beunghar ku harta, beunghar ku elmuna, beunghar ku sabarna. Sok sanaos urang teh miskin paling henteu atuh urang teh kalebet golongan jalma anu beunghar ku kasabaranana ieu teh Sobri. Tembal Bah Khohir para mitra ka Mang Sobri nu sami sarua sareng Nyi Lastri mika eling gulindeng diri nu kedah sabar nyang hareupanana. Matur nuhun Bah, oge Lastri istri akang. Sumuhun teu sawios pun mah bade nyarios kumaha oge. Abdi narima kuluasan hate, tupi abdi ge ngarasa ngaraos pisan ieu teh sadar diri akang teh can tiasa ngabagiakeun Lastri anu kantos nyarengan akang rumah tanggi dugi kiwari. Komo-komo sakapeung mun sok isin ka barudak anu enggal keneh rumah tanggi. Sataun 2 tahun oge aranjeunna mah pada tiasa menangkeun hasil pakaya. Da panginten kituna oge aya modalan. Tangtos nama aya nu ngamodalan ieu teh sedengkeun akang mah nya saya aya we ngandelkeun pangabisa tanaga ning. Sobri, teu meunang aral jeung subahar hirup mah. Beda jelema atuh beda lalakon. Teu saeutik oge jelema teh ngarasa beunghar ku harta tapi batinna mah katalang sara Sobri. Leuheung keneh urang lah saukur boga bako lintingan oge. Asal teu boga hutang, teu boga tuntutan, eueuh tagihan tibang emok. Gitu alhamdulillah dah hirup mah naon deui nu bade dirasa-rasa iwal ti kedah syukur ka Allah. Tah ku hal sakitu ayeuna mah datos kadamu tong ngeret di sarada reupna peuting ge nepisan ka kalangkang Isya. Anjeun jeung istri mending sok beresan bareng bawaanana ka kamar istri ditu. Da kamar teh dijaga eta teh ku abah. Sanaos teu diangge tapi sok rajin dibersihan ku mai lain kitu-kitu oge. Sakapeung mah saminggu sakali disapu. Dielapan barang-barangna aya lomari, aya meja, aya risbang. Sok aya nama ka ditu. Tong didengekeun ucapan mai lain tadi mah. Gampang keisukan deui urang dadame. Ya, manawi abah tiasa turas taros ka tetangga bilih aya lowongan damelan Kang Sobri duka kuli-kuli naon atuh. Sok ditu teras mandi supados seger ieu teh awakna. Wayahna ku abah bade tinggal heula lah ka tukang rek ngomong jeung mai lain ieu teh. Sugan ayeuna mah geus pareum sieun ka keheulna ka maneh teh. Kocapna Bah Khohir bari cengkat muruka tukang. Kitu oge Mang Sobri jeung Nyi Lastri para mitra. Anjeunna enggal nuturkeun pangnitah Bah Khohir anu miwara ngaberesan tempat kangge kalanjungan cicing aranjeunna di dinya. Para mitra kaum dangu, ilang si peuting anu cahang peda sosorotna cahya wulan jeung bentang di padia langitan alam. Peuting harita nganteur ka waas nu teu eleh jauh jeung kanyataan lembur di gunung mah para mitra. Gagaung anjing jeung patembalana reretepan sora jangkrik ngahias rasa ka waas kana kayaan mangsa peuting di lembur bulang.
Tinapatan detikan jam oge kantos nunjukeun jam 12 peuting pas. Mang Sobri jeung Nyi Lastri tacan keneh pada sare, tapi awak mah maranehna ge kantos nibakeun tilam ka kasur jeung salimbut. Nanging asaan teh teu peureum, nyaeta aya rasa anu ngaganjel dina pikiran nu ngajadikeunana hese sare di peuting eta. Calinguk atuh bari miringkeun awak harita Nyi Lastri teh naros ka Mang Sobri. Kunaon Akang, can sare wae? Masih mikiran omongan emak tadi engkang teh? Teu neng. Duh ka kunaon? Asan teh panon bolotot keneh hese kangge peureumna ieu teh. Tembal Mang Sobri bari nembal ngalieu ka Nyi Lastri para mitra. Ulah bohong ka Lastri engkang. Sanaos Akang ngajawab henteu oge, Lastri ngarasa pisan sosorot panon Akang teh aya nu disambunikeun ti Lastri. Aya pikiran naon engkang teh? Taros maksa Nyi Lastri ka Mang Sobri harita para mitra. Peda aya narasa penasaran nu ditingalikeun tina sosorot pikiran jeung panon Mang Sobri ka manehna. Sumuhun ieu teh Neng. Akang memang aya nu nuju di pikiran ieu teh. Akang kaingetan pisan kana kurangnya eta si Toleng. Biasana sanaos keur capek awak kumaha, tapi mun aya Toleng atanapi cirikna Toleng sok ilang ieu teh ngadadak. Ngarasa bagja gaduh ayana turunan. Nanging ayeuna teh ngan saukur lamunan. Mun dina lagu mah ieu teh ukur jadi kembang lamunan, saur lagunan Cing Adnan maneng. Katambah da kajadian makam si Toleng anu leungit ka Gusur Cai teh asa ngajadikeun ganjelan pisan. Nepi kiwari sok hayang Akang teh maksakeun neangan nepi nimukeun layon si Toleng. Tapi da kumaha ieu teh, Akang yakin moal bakal katimu nepi kapan oge sanaos ku Akang teh. Sabab Akang teu terang nyangsangna di mana eta layon teh sareng di mana kayaanana. Nya nu aya nepi ayeuna pamugi aya jalmi nu kersa nimukeun sareng ngamakamkeun ku caraning kaumuman batur ieu teh Ning. Kocapna Mang Sobri ngabalakakeun omongan ka Nyi Lastri para mitra. Nu katingal harita mah ngembengna Cisoca dina panona maklum caraning jelema biasa ku sedihna ngarasakeun kapeurih nu ku alaman dina coco bisa pertos eta. Sumuhun Akang, Lastri oge ngarasakeun ganjelan hate anu sami. Nangingnya kumahanya ayeuna bada Lastri ge sumujud ikhlas we pasrah ka Pangeran ieu teh. Kedah kitu jeung kieu nama mangga katambi ari Lastri mah masih keneh kapikiran ucapan emak anu teu kapalang tadi ka Akang. Sanaos kumaha oge Lastri, duh jujur we ngarasa peurih ieu teh ngadanguna komo Akang meureun anu langsung jadi objekna. Kabangetan ieu teh pun biang teh nepi ka kitu geuning ka Akang. Geus Neng, ulah tambah di pikiran teuing urusan itu mah. Ayo mendingan urang sare we ayeuna mah. Sabab awak ge da butuh, nyaeta butuh hak kangge istirahat. Panon oge butuh hak anu sami kangge peureum jeung beuntanna. Ayeuna urang paksakeun wae lah, yeuh urang peureumkeun panonna. Lami-lami ge ngalieup karasa dangke ge. Pungkas ajakna Mang Sobri ka Nyi Lastri para mitra kangge sare di peuting harita. Nya atuh kitu oge Nyi Lastri anjeunna nurut nuturkeun pangongkon Mang Sobri nu katingal geus ti heula meureumkeun panon kangge sare. Salimbut geus ditarik sabaragat awak geus katutupan. Nyarita jeung nutupkeun kocap harita Mang Sobri jeung Nyi Lastri tenang tibra di alam impen nu nandakeun geus pada sarare di wayah kiwari para mitra. Para mitra kaum dangu, singkat carita, sora hayam tos kongkorongo, halimbut mega gunungan tos nyampuran pelongan jagat, sora manuk oge ngiring ting caricit dina unggal tatangkalan lembur para mitra. Serang-serang panon poe isuk ngagumadak munjuk nuju ka arahan luhur. Nu hartosna dina poe ieu geus kajadikeun hiji carita anyar kangge kahirupan Mang Sobri jeung Nyi Lastri di bumi kolotna. Nyi Lastri harita nuju sibuk meresan piring di dapur anu tos beres di kumbahan teh.
Sanggugeh malihantos asak para mitra sadaya lalaban tos katingal nemprak di layahan leutik kabaturan ku sambel tarasi. Angeun hasem jeung angeun kacang panjang parantos oge disiapkeun dina meja paranti dahar di tukang. Mang Sobri sareng Mbah Khohir katingal ti arahan panto tukang, masih keneh nuju sibuk milaran awi garingan di karangan paguritan teh. Mas Sarbini oge katingal sibuk harita mah ngatur kumplitan deungeun kangge dahar di wayah isuk. Ku ngarasa geus cukup kana sadaya kabutuhan lalab, Mas Sarbini atuh nintah enteng harita teh ka Nyi Lastri supados nyauran ka bapa jeung salakina nyaeta supados pada tuang heula di mangsa beurang harita. Neng, Lastri anak mah, geura sauran Abah sareng Sobri ti tadar heula. Yang geus siap sadayana gampang, ke disambung deui urusan pagawean mah. Sumuhun, Mak. Abah, Akang, hayuh pada tuang heula itu parantos siap. Tos sayogi sadayana. Saur Nyi Lastri bari ngogorowok ti panto tukang harita teh. Teu lami atuh Mang Sobri jeung Mbah Khohir teh kalebet para mitra. Sareng muru harita teh ka arah cai kangge ngabasu kokocok leungeun nu siap bade tuang wayah harita. Nyi Lastri sareng Mas Sarbini anu tos ti heula ngantosan dahar malihan tos nyiapkeun oge kana sadaya piring ku pinuhan eusian deungeun. Masih culang cileung ngantosan nu teu lami akhirna jol kasusul ku Mbah Khohir jeung Mang Sobri. Kacatur wayah harita kabehanana nuju nikmat ngaraoskeun dahar nu diasahkan ku rasa asakan lembur para mitra. Aduh kabayangkeun waas pisannya ieu teh. Enak pisan ieu teh dahar di mangsa isuk kitu. Aya angeun hasem, aya sambal tarasi. Aduh, komo lamun nu masakna teh. Nyawi ieu teh aduh merekeun pisan ka dieu. Senang pisan cing Adnan mah. Para mitra kaum dangu, rasa sebeuh tos karaos ku patuangan masing-masing. Malihan nikmat kieu teh karaos pisan ku Mang Sobri mah para mitra. Da ngarasakeun nuju hirup di kota teh teu pisan ngarasa nikmat tuang samodeleun raosna dengan nikmatan dahar ayeuna. Dina kaayaan anu tos pada nyalse dipiheulaan harita teh ku Mas Sarbini naros ka Mang Sobri. Sobri, kumaha onam ge da emak teh? Teu tiasa ngomongna naon ayeuna mah. Sabab kumaha oge Lastri salaku anak emak kapalang bogoh ka maneh teh padahal maneh teh goreng. Ngaran-ngaran hate nya saha wae ge da teu bisa dipangpalerkeun ka mana-mana. Nanging ieu mah kituna ye Sobri, emak mah lain nuntut atanapi wawantun ka maneh ieu mah lain nya. Lain nanaon lah lain. Sebab da mah oge alim di era-era ku tatanggi jeung dulur nulian. Mun engke aya nu nyebatkeun itu cenah salakina si Lastri cicing dimitohana eueuh gawe jeung pangasilanana ge ukur meakeun tanaga jeung dunyana kolot. Pan bakal era oge ka mak. Komo ka maneh meureun anu langsung diomongkeunana. Tah, ku hal sakitu mak mah ukur bade negeskeun ka maneh. Geura teangan usaha ka ditu tataros ka batur manawi aya lowongan gaweun supados leuwih enggal oge maneh teh meunangkeun gawean ari aya ikhtiar mah sob. Ucap Mas Sarbini para mitra ka Mang Sobri nu harita katampi ku rasa sabarna. Sumuhun mak, atur nuhun pisan ma ayeuna tos nampi oge ka Sobri kangge cicing di dieu. Nuhun pisan. Insyaallah ke beurang Sobri bade karompokna Mang Kosim panginten mak. Saur Abah tadi basa di tukang, Mang Kosim teh gaduh sawalahan garapan di alas bulang. Nanging teu aya cenah jalmi anu dae kangge ngagarapna. Peda alasan kaiji jauh ka alas. Kadua alas bulang teh saurna kakoncara kuda demi jeung satona. Tapi sanaos kitu Sobri mah bade tegep we niat manawi dibutuhkeun ku Mang Kosim mah. Supados mau ge teu hariwang ka Sobri mun teu acan keing damelan kaos kieu mah. Tembal Mang Sobri kana jawabna panitah ti Mas Sarbini teh para mitra. Mbah Khohir anu harita katinggal bari ngalintingkeun bako kangge diudu dina waktu saprakna tuang tadi. Turut nembalan omong ka Mang Sobri jeung Mas Sarbini. Tapi sob, eta mah tong jadi andelan teuing lah. Abah teh hariwang ieu teh bisingkeun aya nanaon ka diri maneh. Maksud teh cobi atuh teh angan heula nu sajena ulah bakal langsung mutuskeun ka Mang Kosim wae.
sabab da terang sorangan. Leuweung bulang teh tempatna bangsa dedemit micin anak. Bujang mana anu nembean bade nyaba kadinya? Baam sor ieu mah kapungkur kuncen gunung Semunung. Oge kantos sobian. Saurna bade tatapa di leuweung bulang, ari pek teh isuk-isuk katimukeun maot anu teu wajar ieu teh sob. Maksud teu wajar kumaha ieu teh bah? Taros Mang Sobri ku pinuh rasa penasaranana kana carita Bah Khohir para mitra. Suhun, teu wajar maotna teh Sobri. Awakna kabalik jeung huluna asa dibalikeun ku jurig. Janten awak sareng leungeun suku mah yang hareup ka hareup kitunya, tapi huluna yang hareup ka tukang. Ku anehna teh, dia lusan ku jago tukang urut oge kana eta layona saurna uratna teh salah posisi pisan. Jadi estuning asa memang ti lahir we kayaan bentuk samodel kitu teh sob. Pan aneh atuh, da kawitna ge biasa wae kawas urang kieu. Nah eta maotna bisa kitu. Mang Sobri ku ngaheulang cicing jeung kaget para mitra. Nyi Lastri katinggal asa kasienan ngadangu carita kitu ti bapana. Kitu oge ka Mang Sobri, nu masih asa teu percaya ngadanguna. Tapi Masar Bini mah memang da boga rasa keheul anu teu ilang-ilang ka Mang Sobri teh. Malah ngadukung dina hatena mah mun nepi Mang Sobri tiasa luas ngajugjug ka leuweung bulang nu angker. Pangarepna Sobri teh bakal sarua ngarandapan nasib kawas kuncen nu dicaritakeun ku salakina tadi. Ah, justru aing mah puas mun nepi si Sobri paeh di dinya teh. Dumuk si Lastri bisa dijodohkeun ku urang teh ka juragan Komar anu beunghar. Da anjeunna mah masih sok turas taros kawing teh kayaan Lastri teh kumaha. Gunemna Masar Bini dina hatena ka Mang Sobri para mitra. Da eta mah bareto Sobri. Ayeuna mah geus lain. Ngan jelema we nu ngagegerkeun ieu mah padahal mah teu kabeh ngalaman kitu teh. Eta mah dumuk we kuncena aya niat kotor meureun dina hatena mantake wajar nepi ka maot kitu. Diulinan atanapi dipaehan ku dedemit. Pan ari maneh mah niatna ge lain naon angin usaha molah kaya ngagarap sawah alas nu Mang Kosim. Nya bujang dedemit sato galak oge mun niatna urang bener mah moal bakal kumaha-kumaha ieu teh sing percanten we ka emak mah. Tembal Masar Bini ka Mang Sobri para mitra. Nu harita nuju ngahuleung cicing asa katinggal rada kapangaruhan rasa kasieun pedah caritaan ti Bah Khohir tadi. Tapi mah saur abah ge mun tiasa mah ulah dijadikeun pokok tujuan heula ka Mang Kosim mah. Pami aya nu sanes mah bios keneh ka nu sanes engkang. Sabab Lastri oge sieun ieu teh bile akang kunaon atuh pami kitu mah. Sorobot tembal Nyi Lastri ngajawab sangsi omongan ti indungna teh tadi para mitra. Ye Lastri, barina ge tong didenge teuing omongan bapa maneh mah. Emang dasarna jelema borangan. Ari jelema kitu mah bujeng carita kitu, carita naon oge tetep we da borangan. Barina oge salaki mun geus aya niatan rek gawe teh ulah dihahalang ku maneh teh. Pamali eta teh geuning Lastri bakal nutup rejeki maneh kena teh. Tembal Masar Bini keneh ka Nyi Lastri para mitra. Asa bari ku negeskeun cukang paniatanana nu resep pun bakal nanjilakakeun ka Mang Sobri teh. Dadina satukangeun tujuan teh aya niat anjeunna nyaeta kangge ngajodohkeun Nyi Lastri ka juragan Komar ku hayang ngaraosan hirup beunghar ku cara harta. Lain kitu nih. Abah teh lain kuburangan atanapi naon. Ari masalah dedemit teh mah da abah ge tukang nyemburan budak pan anu kasambet jurig. Kapung ku Kunti, ku Nini Towok, ku dedemit naon nu sok ulin barudak di sakolahan. Di pakarangan wakil rawi padi dinya aya kuburan ngaberajagan karena buah begering panas bawa ka dia disembur eta teh ku cukang lantaran aya panyabakti Kunti. Abah mah lain kunaon ukur miboga rasa kamelang mun nasib nu sarua kedah kaalaman ku minantu urang. Murun malakana teh bakal deui malih ka urang salaku kolotna di dieu. Hari abah mah teu langkung Sobri kitu nama di bejaan hantos ngan dieu mah pami langkung sae aya nu sejen kangge masalah damel nya kajen keneh ka nu sejen heula kitu maksud teh. Sumuhun abah mau ge Lastri akang tangtos bakal neangan heula lah damelan ka nu sanesna upami kieu mah. Tapi mun kapaksa teh
temenang paling akangnya tetep niat bari damel di garapan sawah alas Mang Kosim we lah. Sabab nu di pikiranku akang ayeuna teh kumaha carana akang teh meunang damelan ulang nganggur teuing di dieu teh bisi leres naon anu disaurkeun ku emak tadi bisi jadi omongan tatanggi ti kaler ti kidul dulur batur panu bakal era daya sanes emak abah lastri oge era kantenan akang anu kasorangna atuh. Tembal Mang Sobri mungkaskeun carita dina tauran omongan harita para mitra. Dina hatena asa aya rasa mangmang tapi teuing kamangmangan teh eta teh kunaon duka panginten aya saeutik rasa kamelang kana carita Bah Khohir tadi duka oge bilih aya rasa pikiran nu lainna deui para mitra. Para mitra kaum dangu, singkat caritaan di tempat daharan tadi ayeuna urang alih heula gaganti ninggang kawayah nu nyandahkeun sambungan lampah carita. Wayah beurang kantos tumiba samalahan panas panon poe kantos umajeg di ubun-ubun para mitra. Mang Sobri harita anu nembe rengseng lapan sapeda ontel Bah Khohir teh siap bade angkat ka rompok Mang Kosim. Malihan Nyi Lastri jeung Mas Sarbini oge Bah Khohir sami babarengan harita mah nuju ngumpul di tepas hareup imahna turut nyaksikeun niat pangangkatan nana Mang Sobri nu bade karompok Mang Kosim teh. Neng Lastri, abah oge mah Sobri pamit heula bade karompok Mang Kosim manawi nuju aya Mang Kosimna di bumi. Sugan jeung sugan we atuh masih katampi kangge abdi niat kuli di anjeunna. Nya Neng. Assalamualaikum. Kocap Mang Sobri kasadayana para mitra bari ditembal ku kecap panganter waalaikumsalam sing ati-ati jeung pamugi laksana ti sadayana. Katingal Mang Sobri teh tos ngaloyong gancang muruna ke arah kaler nujolna beras bakal ke arah lembur gawok para mitra. Neng nong ieu teh para mitra hampura dongeng teh kedah kapegat deui ku Neng nongnya. Insyaallah urang sambung deui ieu carita dina bagian nu ka-8. Kukituna sim kuring cing Adnan salaku tukang ngadongeng nyuhun dihapunten manawi aya kelepatan sareng kasamian dina nami tempat gelar sareng sajabina. Sababari ieu dongeng teh mangrupikeun karya fiksi nu direka ku sim kuring etang-etang kangge hiburan urang sarerea dina ngareureuhkeun rasa kacape. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.